Dari di zaman baheula aya cicing indung sarta putri hiji ngarahna Darmi. Darmi bapana geus maot dari Darmi masih leutik. Maju ada kecil maranehna tapi sanggeus bapana pupus indungna kapaksa kerja keras keur kahirupan maranehanana. Sabab unggal dintenna dipikeun anggo dar kening kulitna jadi. Darmi indung urang sadaya dipigawe demi putri salah sahiji Darmina. Tapi naon anjeunna henteu hoyong pitulung Darmi ibuna. Kerjana unggal dinten ngan pekayan manehna oge haream ninggalkeun iman si ieun kulitna jadi poe kawas indungna hiji poe indung Darmi karya anggeusna baring dianggo dugi sore sabab usum panen geus anjong. Indung Darmi biasa masak hiwari putra sarta lamun eta rengse masak pek putih manehna ka indung. Ih teu hayang Bu, nalika kuring masak bau bulu kuring kan disange sampo katuku. Lajeng nalika kuring drop kulit mah jadi hidung kuring manggihan sawah ngalir. Indung Darmi ngan goyangkeun sirahna hanjeuluna. Anjeunna nganter hasil panen. Besok anjeunna bakal ngajual ka pasar. Manehna teu paduli nganaan beungnya lapar. Nalika capek anjeunna restit bari kuring inuman ajuk cai aranjeunna mawa sarta ngadoa di hate maraneh Bantu urang ngaganti anak alam balik ti huma indung Darmi sumping imah nganjeunna kumaha aya ieu di haraeun dahar teu masak Darmi nu nempo dirina balik malah Darmi mawa duit panen henteu teuingan cukup meuli bibitna punan kaperluan sarta Darmi ninggali indungna anu ieu cacah duit langsung ditilikeun bedaknya. Sumuhun isuk ibu meuli tapi anjeun kudu datangna jadi Di jalan aya sobat anu sumping Darmi. Hai Darmi, anjeun bade ka mana? Anjeun bade ka mana? Geula bade ka pasar. Oh, anjeunna mantuan tangtu moal indung kuring. Ih, Allah, amit-amit deh. Lu lamun indung Darmi ngadanggu eta tapi ukur biayakeun di hate maranehna. Sebutkeun saha tukangan anjeun kumaha idungna maneh Teh babu kuring. hamba alus bisi orang tak kuat tubuh dah kebiasaan barudak punten kopi gusti dihukum dirina. Indung nu mantuan kuring naon salahna jeung suku kuring teu bisa mindahkeun deui naha.